أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Lamun urang mobil boga kendaraan, ya kendaraan dibawa ke mana, dipakai ke mana. Lamun kendaraan dipakai ibadah, ya ke masjid, ya zara, ya kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae. Lamun urang encan salat, cek pemajikan Kak, sabaraha ieu salat Kak. Tuh, gara urang salat. Ai neng, ulah mikiran kula mah gede. Kesalah kita mah bisa nih jangan henteu. Eta pamajikan dalam menghayu-hayu karena ibadah eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. I boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi. Ngan sakadar bunga kulahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka. Haji Pendi misalnya ka neraka ye. Lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas. Henteu panas. Engke di neraka ge ya Nabi salam alaika. Urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu. Muludannya di neraka. Ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh. Berarti manghaji ka neraka wayahna nya. Ima tiis, maksudnya tiis dah ka neraka tiis. Teu ngajawab heran ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah jelema di Baghdad susah jasa. Tapi rajin jasa maca sholawatna. Poe eta nyana boga anakna genep. Eueuh jang masak duit teu boga. Musyawarahnya jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah. Ayeuna mah imah urang jual, urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu, sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan. Heuh nya ceukna teh. Hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah. Keur meujeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aca anak genep. Maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh. Ku ari mah poe ieu aya ujang dahar. Lamun deueuh jang dahar ketungguan. Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2. Jadi genep jeung 2 sabaraha? 8. Dibere 8. Plek. Geus ka imah heulana. Gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae. Di Baghdad makan roti daharna. Dibawa ku nyana ka karak salengkah 2 lengkah. Salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kuruma neuleukeun roti. Makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae. Cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae. Asana teu wasa amat cak ya. Geus neuleuh deui kicep deui ka roti. Cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar. Tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan. Geus kajen angin geus aya doa deh. Angin geus aya.
sanggupan besi ngagebrek burung. Pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebrek bae Syekh Nawawi dipanggil deh, iya hujan teu eureun-eureun. Nawawi, coba ngadoa deh. Doana eta deui bae. Rabbi firli wali walidayya wal je cak urang Arab eta deui doana. Deuk nurunkeun hujan eta. Deuk ngeureunkeun hujan eta keneh. Mantak pernah diputat hajat. Kemudian manggil Haji Pendi mamacana, hujan. Kemaribis. Haji Pendi dipetakeun doa eta. Moal gebrek datang ka subuh. Datang ke subuh sama Masya Allah datang ke ini rarungkan dia tidak artinya ada balik gitu tuh baca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana itu kos gitu seknya apa cina dibaca kukula menjadi kos gitu aduh salah nyambatnya tuh saya tuh gerimis letik tuh cekula ge setengah jam bener baik guys coba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 22 penting geus deulekeun ka roti bae teh anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si jingai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah sakeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur dahar aing manteu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya ka panggil jeung Sufyan can baliknya na yang mana pan teh can dalahar anak dibikeun ka bara main sakieu kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ieu Masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di imah bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dinya dipeluk ku pamajikanna Kak Masya Allah ya kikiriman kakak puara aja kikiriman kakak sih bener ya iya tadi tamu kadi cina kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit nanti tadi bagikan pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah cenah titaku kakak aing bingung ieu kasihan kumaha lalakon Masya Allah karim geus kitulah kajadianana nya lagi kaget ternyata begitu dibikin kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah iyalah kejadian sholawat nu ajaib nu mantak kula ngadenge Haji Masuri di masjid bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat bae tadi masjid Bangona segala hapanon gitu ngar ketua maraca sholawat bae teh Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah ieu aturan mah di masjid tuh baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji uwi ayo di masjid teh maca sholawat da kieu teh set tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tah ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sasolawatna doang
dibandingkan jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kabagusan sholawat tetap eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu kata tangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik gansa sholawat teh doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh teh kenca di teangan amal nu sejen dikorekan eueuh ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat tu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodako turnya ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana nage ceurik nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kubu dietek ya jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap aya lempeng kieu mah encan boga maziah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya tak amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakitu sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraan dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka sabaraha ieu salat ka geus aya urang salat aya neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas
engke di neraka ge ya nabi salam alaika urang neraka ge kaget kok Haji Pendi bisa ya nabi salam di dia muludannya di neraka ya rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahnanya ima tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis tengah jawab heran ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu Siti Halimah teh kicep-kicep kieu bae ningalikeun berikut dulur susuna ningalikeun we kaget Muhammad ditikem Muhammad dibunuh Siti Halimah ningali kaget ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan Siti Halimah kaget kasieun saenggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah hujan geus mulai diturun deui ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu imah itu wakil ka mana ieu malam naon ieu ieu mah jadi sekretaris araseun jasa heran aing mah teu nyaho jadwal malam naon malam 1 ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kangjeng Nabi dikembalikeun ka Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun nangke urang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalna nya jadi ieu terus timimiti kamari tidinya geus dimulayan kuari datang ka tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin nani satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun Rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg yubadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim apa dina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeg mustaqim tegese kang ajeg millata Ibrahim hanifan tegese agama kangjeng Nabi Ibrahim hanifan ale condong atawa ajeg kene wa makana minal musyrikin lan ora ana ya Ibrahim iku tetep saking wong kang nyekutukeun kabeh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
wallahu a'lam wallahu a'lamu bimaradikul mujassira Muhammadun nasolatin satuhuna salatin sunna nusukilan ibadah ingsun ibadati tegese ibadah ingsun min hajin wa gairi saking hajilan liane haji wa mahyai lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep ka Allah Rabbil alamin akang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wallahu alam bimuradi orana kang nyekutuni iku maujud ka Allah fi dzalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh iku awale wong kang pasrah kabeh min hadhil ummah saking ikilah iki umat. Setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Cek Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jas. Bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Teu kira-kira Kristen mah eta. Paberencah di jero Kristen ge sarua bae lah berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama kafir nu lain ge sarua mun urang deuleu Hindu di jerona aya panta-panta budak kitu keneh sarua bae Konghucu sarua alirana lain nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal. Kulluhum finnar kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab. Nu sesuai jeung aturan Al-Quran jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama anu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah bejakeun Muhammad. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim
Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Urang lamun ka Palestina, ka Aqsa, turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadinya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak, pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger waktu kos gitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha tah ieu kabalinger mah kos kitu bang bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama. Nah, hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi. Ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam wa ma kana minal musyrikin jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kagolongkeun anu musyrik lain aya azar bapa hiji kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sikadijir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem ka tatangga atuh pan bloon eta jelema nu nita salat Allah nu rek ngaganjarna Allah nu rek nalesna Allah kunaon haji urang hayang kalem ka atasan ku atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya ih cak Allah aing nu nita aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantap lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegeran ge salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad tah jadi hayang kadeuleunan lain gua Allah ku tatangga abeh di pajarbu tah mah ustad hebat jasa salatna ti heula bae nyana mah beuh poharak lah sudah aing abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh cibaga moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di dileuna Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah
wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pada tuh sia ka babaturan atuh kan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kaluna ku saha ya bagi dua siapa kumaha tah eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek dik Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek dik Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah bau kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap ya saya terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya we salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya we salian Allah nu bisa maehan urang eueuh paeh hirupna saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung mah pohara parai panggung mulai guys kita perang siaheula aing nu ngatur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ieu saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadinya mah geus pahieun bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat heula cak santri panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula minta tak dia tu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sieun jadi santri serba salah anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh apa jarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cek kana aing salat sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar kabeh atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat heuy caknya kunaon kala luar anggeus datang ka tahiyat blontek kiai eta borangan gos kitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan
urang mah nyaho ye kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap teh di panggung praktekna coba Kiai ini Kiai jangan perang siap tante Kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can angga sih kakarak salantai kedua lantai deh anapan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman bae lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang dia ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tamu masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun je pae hirup nang Allah ieu wakai sakena wakal lanang urang nah, tuh satungtung bisa ngaji kene, bisa sholat kene, tentrem ngariung, atuh geus naon deui masing-masing bae sih. Engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanang. Emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah. Ulah ngomong-ngomong kos kitu lanang. Sia mah nyeri ka hati aing. Ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong. Geus bae lah tuh masing-masing bae sih. Teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah perang jasa emang kunaon kitu hutang brek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu pembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada sakena teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cek nya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah yang ngeunah ibadah
malah yang ibadah tebantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak itu memang kadinya bahaya tuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun saleh sunat tahajud di rakaataini Allah sejak kaulah salat tahajud 2 rakaat mustaqbil al-qiblah bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah subhan sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kekuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentang naset ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus dipapat diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leungit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh ya Allah ieu keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang eueuh nu bisa nyieun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mentek lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan atau bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar lapar ge dititah ku Allah jai lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 sadar kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat ada cek kiai ge ngeunang sama kiai ngeunang sama guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa tamantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun ku urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti
ku ahli thariqah mah bejauh jasa. Urang selalu demo ka Gusti Allah. Demo urang teh teu ridho. Panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae. Ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah. Nu wajib, nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah. Urang ulah aya nentang ka Gusti Allah. Lapar setik. Ya Allah, ya Rabbi, abdi dititah puasa ku Gusti, dilaparan ge ku Gusti. Abdi ridho parentah Gusti. Pas kabeuteung abdi lapar. Ridho abdi. Allah mau ningat. Oh, nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing. Beuh, luar biasa. Angkat derajatna. Naik sia ka luhur. Kek aing diraga gede ge. Mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho. Udang penting dua. Aduh. Tunduh tunduh. Aduh. Saha nu teh tunduh atuh jeung dua ngajak kabeh ge tunduh. Jam memenakan nonton TV heula kan. Tunduh atuh. Tuh. Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh. Abdi teh SD bae Gusti. Atuh teu kudu ngomong sia, teh naon udang cek Gusti Allah. Ku aing dihudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana. Tuh, SD atuh geus sakitu kitu da bae. Geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia. Ketika orang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allahu Akbar. Tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung gua kurang aing geus hudang cak Allah bolon teu budak ugunang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang dua peting dua atau aya 10 di dia hiji di mana di mata dua gitu takan di celi dua di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh Kang beca pan. Datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh dos itu Kang beca mah tuh. Salah ngabohong. Bebejan anak narik didorong. Gede bohong tuh budak. Dorong ulah narik. Tah itu Kang beca cara di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat hudang zohor zohornya neangan tempat butir cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge suara azan bener aya ala sholat aki-aki macam aya ala cek tukang beca deungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa doh aduh lamun malaikat apa doh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang hudang beuting dihudangkeun kan malaikat hudang jang sok hudang bae urang nah hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin
aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur tuh aya di parentah Gusti ridhokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti sakuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridhokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia saya lantaran maksudna nek mokuskeun lillah ya inna sholati wa nusuki wa ma ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa Masya Allah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai do aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sih atuh cepet bae sia kumaha sih ngajawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel aing mah kadang sia geus sakieu bae ai paeh sia nusa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogoh cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok geura ge ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pakai ketika keluarga butuh pakai ketika tatangga jeung babaturan butuh pakai sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon nu pake kabeng berat tuh deuk naon ka pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu oh motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalan deh oh saya hayang mah cokot malaikat takut gitu ya kana motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat banget ya pamajikan los ai daek mah majikan hideung ieu tas belanja aja naon mata boga pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat teh paesna itu berat aduh neng cek malaikat baru ke pamajikan coba lu hideung mah nya pendek hideung ya pamajikan berenta pas gitu iya di pasar Gambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran lu pake kaberat tokoh teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung pas gitu gegerakeun cek aman
Coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh. Aduh, eta toko mana? Aduh toko kakarak anggeus ceuk eta manggading kamari tas ngecot. Digendut-gendut ku malaikat teh. Mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner. Aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh bae teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh ka beungbeurang paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplok tambah kos itu mah Ki Haji Oplok Kiai Onam setengah oplok lah ya tuh iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilaka mata kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia iyalah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu mah ieu boeh kitu cekelan teh itu aya rangda di aya rangdaonam oh masalah si anakna sabaraha eta masa kedanyakeun anakna keneh blon lobat tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang ja buktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha eta jarita keunaan atuh ketika tsunami Aceh dah geus nu paeh mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu les beak cai kakarak jana oh ieu tsunami nang saha
ulah lalah orang hese teh kok kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modal bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang peuting asan aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup usaha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel nah nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing geus laksanakeun perintah Allah kitu bae sulh hese berangkat poe Minggu ka mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita kuda ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ha kita tuh urang bensin teh deui teh aing ka Allah dak pamajikanna sial tak pemajikan blon aya titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae Dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasihatan hati-hati jantung mah ini hati-hati tukangan nasihatan ya tidak boleh kaget tidak boleh salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasihatan pas kerjieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeun leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah paeh cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing ke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang nang Gusti paeh abdi di medan laga ku Gusti ayo dek dikawanakeun nya kana neraka ge atuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti itu protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga nu aing neraka mah sok jalir kitu kurang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga ai sebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning lep ka sorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah paeh teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeh teh dicabut kajeun atuh rela jasa teh kumaha teh ka beber paeh na Gusti hirup na Gusti ku ari dititah paeh ku Gusti atuh teh Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan jeung Allah itu paeh-paeh mah teu kapanggih jeung Allah serindu jasa ku Allah eta kan nyunahin kos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan paeh urusan paeh can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah atau milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangeunangeun
negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya aya mah aya. Cek balakal maot. Nah urusan aja pilpres. Bae sia. Israhkeun ka Allah geura. Inna sholati sa'nyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin. Nusasan wa Allah ka Allah ke ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheula Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheula nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cekangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam samohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pangpandeurina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pangakhirna diayakeun ka dunya nu pangheulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pangheulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul limi tidak ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantap ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajhatu wajhiya jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna meunang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah meunang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai
Tapi Imam Malik mah lain, langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain, malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek make nu mana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah, Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi. Wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nyunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janu nitahna ge Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun ge Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang-nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang-nyalimpang sholli Allahu akbar. Allahu akbar kabirah motor di mana? Ditunjang dan ente ke budaknya. Aduh, remna blong. Lah itu beres tuh budak. Apa ganti bae tuh motor? Sih, cak Gusti Allah sih sholat sih. Apa kerja di showroom? Sholat sih kos gitu. Padahal di siapa maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isin dah urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolebar isin kah? Isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur apa tadi ditanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah sakitu ke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang kang geus hayang dibere terbiasa kadituna teh lamun strek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah teh rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese teh mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husu ke teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net surusup deuh ngeunaheun amat teh salat aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus sorban bagus segala nu sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun pan maksud urang salat bang dedet betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos ge ya tolong de khusus di kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah
meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupa na jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus ada simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus barang ti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate. Pertanyaan kumaha hukumna lamun orang Kristen main film peranan nyaritakeun hukum Islam maca 2 kalimat syahadat jeung ngucapkeun la ilaha illallah hukumna nyebut lafaz Allah kumaha hukum apakah Kristen tak asup ka Islam apakah henteu eta Pak Kiai mohon penjelasan Pak Kiai henteu tak asup Islam damah bab Islam mah syaratna hiji kudu bil qaul kadua kudu bil i'tiqad syaratna mantap kudu ngaji ge banyaho diunggal kitab dicaritakeun jadi qaulun wa fa'lun wa i'tiqadun ucapan pagawean jeung tekad karak asup Islamnya minimal ucap jeung tekad lamun aya jelema ngucapkeun doang teu nekadkeun teu iman ngrebek bae di neraka can iman maksudnya nu penting iman percaya ukuranna kumaha ukuranna cek Imam Ghazali mah lamun aya jelema maca 2 kalimat syahadat ditanya saha pangeran Allah saha Rasul Kangjeng Nabi Muhammad pun sakitu beta mah can boga tekad soal kadituna can boga tekad ngan sakadar nekadkeun pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad Rasul Allah pae iman salat di akhirat surga ini sakit jelema boga tekadna sakit iman teh aya nu dididikna ku lingkungan keluarga urang ati leuletik geus nyaho pangeran Allah Nabi Muhammad utusan Allah urang geus nyaho sanajan tilok salat nyaho bae geus pokona heulanan nyaho tahu aya nu dididikna pangeran teh aku pendidikan pesantren karaknya aya nu dididikna teh ku pergaulan muasyarah horenganan Kristen babarengan jeung Ki Haji ngabebaskeun tanah di Kendal ka ditu Sumarekon Ki Haji diajak nyaloan di luar eta nyana ngobrol-ngobrol agama mikir Kristen teh oh berarti pangeran mah Allah nyana asup Islam eta dididikna ku pergaulan ieu mah tibalik malah Ki Haji asup ka ditu asup ka ditu lain itu asup ka dieu tah ieu mah pokona mah asal tekad bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah sakitu bae heula iman bae heulanan adapun engke ka dituna kumaha kaayaan pribadina di akhirat namun kakarak asup Islam doang manehanana atawa karak balik doang kemudian boga tekad kos kitu surga lamun lila masana ti nyana iman ka Allah teh derderan ka dieuna datang ka umur 5-60 tahun
di jero ngeusian umur di eusian aya mabok, aya zina, aya judi, mulu dan milu biasa. Rajaban panggedena nyana nyumbang ka masjid biasa, ditimbang lobaan manang. Waduh, lobaan keneh gitu bagus, berarti kateplok nu itu sorga. Ternyata barang ditimbang ngageser seetik truk, wah ku korupsi neraka gitu tahu. Yes, tata urusan peran seorang aktor di film hanya heureuyan lalagaan maca 2 kalimat syahadat can Islam. 2 Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang. Mantep ya, yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak mendatangani izin tersebut, tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT RW, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? 2, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? 3, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haram, yang lebih bersikap diam? Mohon penjelasan bagi Kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tertanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ye? Apakah jang ngendong doang hotel teh, atau disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung, atau memang ieu hotel teh multifungsi? Musyawarah didinya para seton-seton, kemudian marabok atau didinya, kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram. Urang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka neraka mah nanda tangan eta bae. Alhamdulillahirabbil. Keur carita rincian hotel kos kitu tah. Tapi urang kuari mah nyaho bahwa fungsi hotel di mana bae ge 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya ku nyana, untuk apa? Untuk pertokoan silakan cek nanti. Untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mal dijual. Kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Tah eta istimewa. Moal aing mah. Jan teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen. Ngan moal dijual ku aing lantaran jang hotel. Beuh, tambah hebat jasa. Cukup jang ka sorga ku mempertahankan eta bae. Masya Allah.
jadi dia fungsina baik soal hotel eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun nu beres atuh hotel HI 6 lantai ke bawah normal 6 lantai ke atas tidak normal teu normal teh fungsina teu normal kula pernah jadi pengawas di dinya baheula eta teu beres teu beres Chandra Hotel Chandra eta teh 4 lantai ke bawah normal 4 lantai ke atas teu normal Hotel Merdeka 3 lantai ke bawah normal 3 lantai ke atas teu normal emang kumaha gitu perhotelan teh kos gitu tamu di Bandung tamu di Tasikmalaya di Ciamis masuk Jakarta dibere lantai 5 ke bawah jauh naon hotel biasa-biasa bae degungkeun uluna sia bukan nyaho lempang sia ka luhur coba ge wow teu make sempak-sempak kaca jelema di kacaan di luhur mah diputerkeun di luhur sekali-sekali ulah ajur negara Indonesia teh geus ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon ulah cicing bae di imah lempang ka ditu dakwah teh deuk datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun can euleuh aya kitu mah kiai cenah ka ditu beureut teh urusan aing teh mah ka ditu mah kumaha aing bae atuh kan aing mah nyaho bata kos kitu datang ke hiji tempat di bar lantai sekian mau dicaritakeun ku kula malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya beneran ieu lain lalagaan aya sababaraha irung lurah dideuleukeun we ku kula buka calanana dibukaan ku pelayan-pelayan Masya Allah emang kumaha gitu ya di Indonesia teh nu matak ajur jasa di Indonesia sarua jeung Hollywood. Emang Hollywood di mana? Tak ada Cikupa. Rusak biasa. Dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobor. Wow, puluhan ratus. Dikenyotan awakna. Geus balik caritakeun terus nama geus. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon lempang ke Iran nanaon mulus sare bae Masya Allah boro-boro sekelas Jakarta sekelas Bandung kota gede Surabaya kula pernah cicing di Banjar kan loba penginapan hotel lah ketat luar biasa hanya KTP hanya surat nikah lamun aya gitu pasang-pasangan hanya surat nikah Banjar itu kota ya Banjar mah itu perbatasan Jawa Barat yang Jawa Tengah eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip lantaran kota persinggahan Jawa Tengah Jawa Barat singgahlah di dinya nu mantak kecamatan rame sa Indonesia adalah Banjar. Oh, bus anu ti Jawa Tengah didinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus didinya mah, padahal kecamatan Kuari dijadikeun kabupaten. Tah, eta penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Okos heueuh. Nyawa sia kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah atuh bebas bae ka ditu mah formalitas doang tama kos kitu mah jalan tukang set nu beureum asal dibere masalah dia tuh hotel memang kos kitu jangan hotel
kos gitulah Masya Allah keur carita perhotelan boro-boro eta Banjar Yogyakarta mah geus lain kelas hotel losmen kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta hotel terbooking losmen beak kabeh di Yogyakarta mah dipake kos kitu disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta kuari kena musibah deui bage ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari poek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ka losmen tah beak kabeh teu kudu di losmen teu kudu di kawasan Pasar Kemis tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya supaya jadi arena raka kabehan kawasan emang aing teh nyaho ye sagedeng deui tahun baru kondom ambalaya di dinya eta teh operan ti Citra pusat nama di Citra di ditu ajur-ajuran aman puri mah eta cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah lantaran fungsi teh jauh ti urusan kos karar itu kula cicing di Garut lila genep tahun masantren hayangnya sebab hari teh jadi intel coba ka Cipanas wah acak-acakan di Cipanas emang kumat Garut boga Cipanas aya air panas hotel dibangun kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos kitu jang lolonja renang naon ngaranna kolam renang dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya Cipanas nu datang teh mayoritas Bandung Jakarta eta kumaha di Cipanas asal orang peuting bae jam 8 aya nu datang Pak butuh simbut henteu sugan kula mah simbut normal sial cok urang butuh atuh simbut mah jatiris saya ka dieukeun aya dibawa aya gincuan simbut Cipanas eta Masya Allah bupatina Ceng Pikri eta teh acak-acakan negara Indonesia yeuh keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiran nu kos kitu emang kumaha ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopea nu make kopea bae jam 8 jam 9 datang ka urang Pak butuh simbut henteu Pak sing hade ke besi bapak ka ditu 2 simbutna ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah Masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon mun lain kos kitu losmen bae ge kos kitu boro-boro eta di Citra ngampar geus teu ka bagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atau setan kasurupan ka dieu nyurup ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat adapun haju jadi bae los ka dia tuh sabodo tah nu ngizinan aing mah teu titik geus ulah hilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan teh jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Tegarut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh mitoha berarti daerah Bapak Kolot dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalnya mah bisaan jasa bermasyarakatna ternyata nyana gitu meuli gedung di dinya letik kebelah dieuna dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot
geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh dihancurkeun tuh di kampung mah kos kitu nyata tamatah daerah bapak kolot anak ula teu hirup kene lurah daratang kabeh sapoe doang poe eta berangkat ka kota Garut usul ka mui ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar di urang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh kebo geus teu bisa kukumaha geus diloloh budak kuari bahkan teu nyaho ngaloloh kebo teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai datang ka ngacai kebo diloloh teh ka ditu dan geus teu bisa kukumaha di kaluhan di titah gawe geus diloloh ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus diloloh mah tuh kitu bae ditarik benges pakai dadong ai kiai mah cek lurah teh eta mah hadena lain lurah komo lurah kiaina bae gos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantep urang ngaji ge yu urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negara na lain Al-Quran urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing hade batur aduk-adur abra ulah mikiran batu urang bae heulana cenah batur geus ngareridit aing mah jancat ulah mikiran batur berarti batur nu ngridit geus boga bagian neraka manya orang dek mimilu ka ditu tinggal kitu baru hese-hese da cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiai aja jeung neraka mah teu anti ka kiai henteu teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah yubta'u salimun biasama Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian Ki Zaid miteskeun leungeun Ki Umar dipotongkeun truk besina geus jago jasa berarti lila tadina di Jakarta dagang kacang nah ya besi berarti Jakarta Bogor berarti Cimande Banten berarti naon sia teh Banten ayo tuh teu nyaho Banten bae teu nyaho ya Allah daerah urang permainan urang teu nyaho Masya Allah blon-blon teuing geus itu jangan permainan Banten Gusti ya Allah sok aya bendera hidung di luhurna aya merekan eta permainan Banten ku bodoh-bodoh teh ya Allah Bandung Cikalong Tasikmalaya Pamijahan aduh unggal daerah aya permainan-permainan nanya Masya Allah mana begitu dipiteskeun ku Ki Zaid ya eleh berarti ngan urusan motongkeun ieu menurut hukum Islam aya kisosna aya diatna bals Ki Umar lapor ke hakim urang memerintah tata carana lapor heula ka polsek merujuk kitu langsung ke Polres bawa ke kejaksaan panggil ku kejaksaan melalui polisi lapor sebenarnya geus rapi di urang ge tatanan nama tinggal ngagilkeun hukum Islam doang mun endeuh kos kieu kene panggil sidang kamu nama Zaid cek jaksa ya
Pernah menganiaya Umar? Iya. Patahkan ini tangannya, nggak tahu saya nggak ngerasain. Jangan banyak ngomong lu. Panggil Umar, kempleng bener. Nah, iya mah tidak ada jalan lain. Celi balas celi, irung balas irung, sakumaha kamari leungeun balas leungeun. Nah, ieu dek dipotongkeun deui, akurkeun potongna sakumaha anjeun motongkeun kaki Umar. Waduh. Ciki Zaid teh jalan lain, tidak ada jalan lain. Potongkeun. Barang diteliti-teliti ari Ki Umar mah rada setruk saeuti. Kempleng. Kurang normal aya nu Ki Zaid mah yo normal bener nu Ki Zaid mah katuhu balas katuhu teu meunang ku kencangan aya perbedaan setik ari anu Ki Zaid mah ieu adalah salamet jag-jag waringkas ari anu Ki Umar asam rada pendek lain kempleng lain rada pendek asam mah aya kekurangan setik mun dijengkalan teh rada pendek atawa rada aya kurang ta eta kumaha tah bisa baetan tetah nu salamet pernah ngarusak nu rada kurang atau kurang gede seetik nu Ki Zaid mah gede nu Ki Umar mah rada leutik peda kitu dong normal mah normal kabeh ge tetep cukup wa yuqta'u salimun anggahota nu salamet Ki Zaid potong bae biasa mah ku gara-gara motong nu rada pendek saeutik sikutna wa aroja jeung pinclang suku berarti mah Zaid ngarengkas Ki Umar begitu ngarengkas terjitu jasa Ki Umar mah bantikeun cekel sukuna potong borotok potong ternyata begitu disidang horenganan pinclang mah lain cara setruk pendek sabelah jadi lurah luhur sabelah lu dipotongkeunana ku Ki Zaid teh ieu nu pendek nu pinclangna tah eta teh kudu kumaha ieu cara males dapan Ki Zaid masalah teu pinclang teh eta nu Ki Zaid nu sehat nu salamet potongkeun deui bae sarua jeung eta sanajan pinclang wala asaran liudrati azparin wasiwadiha teu aya pangaruh kana hejona kuku jeung hideungna kuku aya urusan kuku mah teh di luar kebiasaan lantaran aya jelema nu sok dikorekan bae kukuna ngemu jadi gede beureum hejo eta mah teu pangaruh hejo kos kitu mah geus masalah atawa tukang tani sok bebelesekan di lempung di sawah diletak satahun 2 tahun mah normal keneh barang geus 5 tahun mah eta kuku teh ngarupa areng hideung dikerokan ge hideung bae dikerokan ge hideung bae lantaran teh geus menyatu jeung letak nyana teh geus ngadulur kuku jeung letak letak kakana kuku adina jadi hideung eta ya perbedaan kos kitu ku bantah eta anu panyakitan aya panyakit kuku be setik-setik ngahideungan kabeh hideung kabeh eueuh pangaruh tambah hejona kuku jeung hideungna masyaallah nya ieu urang ngaji datang ka dinya pohara Islam teh teu kurang kumaha deui ya Allah ya Rabbi pohara urang mah kadananku naon ngaijtihad maca nage geus hese ngahartikeunna geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin datang ka tahun ieu nyaho ta urang ka hukum-hukum kos kieu di dada urang teh pinuh ku hukum marentes ngaji teh kaluar pae di ngaji eueuh deui hukum cepet jasa percis okos eta be cai di daun tales kitu oyak basa eueuh deui keur di majelis mah pinuh jasa ieu hukuman teh keluar geus ngan deres bae atuh aya-aya keur ngaji lah nya masyaallah kadanan urang ngaijtihad komo deui atuh ka ditu mah kitu nyarahan atuh urang mah ieu nyaho-nyaho ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil
wasahihu qad zahibatil azfar cekal sahih pegatkeun eueuh kukuan bisalimatiha ku sebab motongkeun nu salamet kukuna. Zaid ribut jeung Ki Umar, ternyata sukuna dirusak ku Ki Zaid. Begitu ditingali suku Ki Umar nu dirusak ku Ki Zaid toreng kukuan. Pernah terjadinya na digawe meureunanan kemudian kabacok atau kumaha bae kukuan coplok. Nah, atau pernah tabrakan baheulana kukuna caroplok, eta nu coplok kukuna dirusak tah ku Ki Zaid. Begitu Ki Zaid dek dibalas Ki Zaid na kukuan tibalik kuariman megatkeun nu kukuan bener nu Ki Zaid kukuan nu itu mah aya eta kumaha nu aya kukuan males kan kukuan masalah soal kuku mah teu kudu dimasalahkeun duna aksi. Tapi sabalik nama jadi masalah. Ki Zaid na aya kukuan, nu Ki Umar na kukuan, eta mah jadi masalah. Artina aya rincian-rincianana. Urang mah padahal mah teu kalaku urang ngaji ieu teh nya, mentak ngaji kos kieu mah ieu. Jang soranganeun mah ulah ngaganggu ka batur sebab urang kuari deuk males teu bisa di Indonesia mah lantaran nu bergulir hukum di Indonesia adalah hukum Belanda, hukum Amerika, hukum demokrasi. Wallahu alam dek datang ka iraha juga dieuna demokrasi makin bejat. Boro-boro rakyat anu dipimpin ku luluhur urang di ditu di luhurna ge ieu kuari geus ataleuceuk. Ieu dicomot berarti kan eta geus teu beres. Meureun mun urang nyaho mah wabeh teu beres. Ngan urang teh nyaho bae. Berarti negara urang masyaallah jujuran rakyatna dibandingkeun jeung nu ngurusan rakyatna. Da kumaha atuh? Lu jelas sebatu asal pimpinan teh jujur ka rakyatna ge milu teh jujur. Kajian mah keur carita tetep urang mah ulah ka bawah teu jujur. Urang mah jujurkeun bae adilkeun jang urang nu keur hirup nungguan paeh. Nu hirup nungguan paeh urang rugi mun hirup urang diacak-acak. Sakedeuk moal kebel deui komo bangsa Pantar Haji Makmur. Mawah Haji Ahadu mal kebal deui tah atuh mantak geus sebenarnya geus kudu ka mana cicing badi ibadah tinggal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakaru sihatan wa salalan kal yadi kuari urusan ngembet kana zakar ngembet jeung ngembet. Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian ku hebat-hebatna cikalong mah kitu kapan osok nyekel bobogaan. Gelut teh nyekel bobogaan piteskeun dicabut polonyon. Beunang kabeh. Ku jahe onam polonyon teh. Ieu mah ku musuh. Jadi zakarna ieu coplok. Loba ieu teh ulah non gitu ngaranna ulah pajar teu loba jelema tentara dikirim ka tim-tim. Aya nu ponges cet irungna, aya nu ceulina kena panah, aya nu kena granat teu ngarupa beungeutna. Urang lamun inget ka tim-tim, masyaallah. Di tahun sabaraha diperjuangkeun eta tim-tim ku bangsa Indonesia diwakili ku ABRI ka ditu nu gugur di ditu ge sabaraha puluh jeung ratus. Nu balik ke urang ka dia cacat hanya sekejap mata tanda tangan Habibi. Masya Allah mata gini ada yang mimpin milih pemilih teh eta bangsa Indonesia teh cerik menang memperjuangkan tahun 70 hiji terus datang ke kamari ieu geus benang tim-tim teh aku urang teh geus jadi bagian Indonesia. Anu balik di tim-tim nu irungan ponges ngaranna celian anu teu ngarupa beungeutna ku granat macem-macem. Begitu ditandatangani
dibikin deui ka ditu eta abri teh abri leuleus kabeh aya nu mau granat ka Habibi emang eta mantak Habibi langsung ka Jerman deh emang kumaha kitu rakyat urang mah ye ku ari teh nyaho naon hanya nalangsa tah batur nu memperjuangkeun geus aya nu siap granat Habibi asana di granat mun ka Indonesia ulah lalawor emang kumaha kitu jangan tahu memperjuangkeun anak eta mah deres tama nu irungan celian beungeut robah ku granat incang teh leungeun eueuh ieu nu bahaya ge bobogaanana eueuh apa tanyana hirup teu berarti di imah sehat mah sehat mobil boga pemajikan aya gedung mewah luar biasa aju teu bobogaanna baheula di tim-tim teh digodot paneta mah teu bisa digantian ku terong saya mah teu bisa eta teh loba jasa nu kuari kos karari teh emang kumaha nu balik di tim-tim teh masyaallah urang inget ka dia memperjuangkan tim-tim tah iya jelema iya gelut cekol bobogaana dipotong make pesos siap paneta dibales tak kudu potong deui tah ieu ukuranana ukuran dipotongna deui teh pilih kana sehat jeung kempleng lamun Ki Zaid motong bobogaan Ki Umar na sehat jag waringkas nu Ki Zaid na jag waringkas potong deui tama akur tapi lamun nu Ki Umar na jag nu Ki Zaid na teu jag atuh naon dipotong eta mah dipotong teu dipotong geus kos kitu keneh henteu kos hulu kuya teh kitu notodot nah ieu teh cukup berarti kudu kumaha kompensasi engke sakumaha jeung leungeun bae nu kamari aya kekurangan kompensasi engke bayar diat ke di hari panjangna bayar diat nama jadi ukuranana mun teu saimbang tah eta kakara kompensasi mun saimbang mah nu Ki Umar nu dirusak jag nu Ki Zaid jag potong geus beres gede jeung leutik nama teh jadi ukuran